Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rizky Rambu sareng Paris. Tes tajwid dugi ka pasal 3. Baca heula qaidahna sareng sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Karena cekaidah walau kita jidian mengajimun malam hijau Quran masih ngaos tajwid eta wajib hukumna ngaos Quran dua tajwid pesan. Karena cekaidah hukumna maca bismillah aya opat kali bismillah kali dina patul kulit tek bacakeun aya tahun bismillah surat waqaf. Cekaidah aduana aya waqaf aya wasal aya surat kali dua potong samar aya tahun bismillah surat itu gambar karena cekaidah karena pakajiruna masuk kulit singkaliti air surat bismillah ayat tahun bismillah surat hijikeun itu gambar katul kata karena cekaidah empat air surat nu kahiji diwasalkeun jeung mimiti bismillah dulu ya ayat bismillah nah diwaqafkeun dapat ditong dilaksanakeun keterangan di judul dikatilu anu sama malahan aya tamakul hari anu kaopatna eta teh sah kepeutong dibaca kitu da salah karena cekaidah alun intas kembali tanwini arba'u al-bau dan pemimpai tentang kecukupan mengubah dan kepercayaan karena idar qoblal arufi lokis itu bapak kaijina kudu idar masin terang dina huruf palak nageuna teu bilang antun kahaun sun mainun haun malata disuni menolong jeung hain jeung eta cicekan kamadua pada dicekan Biasanya itu mau bisit, tapi atas biar malu tidak pas kelihatan. Aduana kudu hijau masih anu genep dina lafaz dan maluna tetap karena cekaidah lah kismani kis munir koma pilih pilihan 5 tapi anu genep lagi 2 bagian itu mah dina yang sabagian karena cekaidah la ida kan dibikin mati pala tutup kade ya sumasi nolintala munun paeda ngakalima cara dunia wanita itu pala karena cekaidah wasani ingat gua mau beli gawe riguna pilang luar semangga di ron aduana gua make guna di dalam rai durang balik simparana wasali suri kaburi dalbai memang ikut nanti mahal guna ikablang dengan badan tiketan guna campur ika karena cekaidah waratul ipawi dal fadili minahul wajibul fadili hukum mentai dan kaopatna ipanya hari dan huruf sakatuna yang satu ini bagi asli rom dua pikirnya ada tikot nama dua kata 15 huruf sadayana dina kali kalima iya sedasana kam jadasa sungkot sama dunto ibadi pitukot itu kata sudah sikap dimsin kop sinda atau JPT bebesin pada apa Siap Paris. Ari tajwid cek istilah kumaha? Rizky Rambu Ari hukumna maca bismillah kabagi sabar bagian sebutan kotul kuli wakop wasol wasul kuli wasol wakop kumaha qaidahna qatul kuli Paris contohan qatul kuli Rizky Rambu Bismillahirrahmanirrahim walam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq Dina hukum nama maca bismillah anu opat aya nu teu meunang dibaca carana cara anu nomor sabaraha jeung naon ngaranna Paris contohan Paris contohna walam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq kumaha qaidahna Rizky Rambu karena cekaidah
kaopatna air surat nu kahiji diwasokeun nu mimiti bismillah tuluy akhir bismillahna diwakofkeun kaopat peujeuh tong dilaksanakeun katerangan ti hiji deui katilu anu sama malahan aya tamakul ari anu kaopatna eta teh sapeuk hiji tong dibaca ieu tidak salah. Dina pasal kasabaraha anu nerangkeun hukuman nun pae sareng tanwin Paris? Pasal katilu. Sebutan. 1 idhar, 2 idgham, 3 ikhlam, 4 ikhfa. Kumaha ngaran idhar ceuk lugot jeung ceuk istilah tajwid Rizky Rambu? Ari ngaran idhar cek istilahnya eta al bayan maksudna kadar-kadar jelas. Ari ngaran idhar cek lugot eta al bayan maksudna kadar-kadar jelas. Ari ngaran idhar cek istilahnya eta bahwa iroju kuliar fi mimma roji maksudna ngaluarkeun saban-saban huruf tina harofna. Ari huruf idhar aya saberiji Paris? Sebutan. Kumaha patokanna idhar Rizky Rambu? Patokanana di mana-mana nu pae eta tanun mayunan selesai dina huruf idhar anu genep maka macana kudu dijelaskeun. Kumaha qaidahna idhar Paris? Karena wal awalu idhar al arani hadina qul masuk terang baha ucuma amriha wa sunada Dina hukuman nun pae sareng tanwin anu nomor kaduana naon kabagi sabaraha hiji jeung sebutan naon wae? Idgham kabagi dua bagian, idgham ma'al gunah jeung idgham bila gunah. Kumaha qaidahna idgham ma'al gunah Paris? karena juga dah wakna akibat dipilih juga mati di kemudian kemudian bagian itu Naon wae huruf idgham ma'al gunah Paris? Sebutan. Hiji. Kumaha qaidahna idgham bi ghair gunah Rizky Rambu? Karena cekoi dawasani idgham bi ghairi gunah filami waros makarirona. Kaduana idgham teu make gunah di dalam bolak balik sing marana. Ari idgham bila gunah hurufna saberiji Rizky Rambu? Aya dua Sebutan. lam sareng ro. Contohan Paris kumaha idgham bila gunah nying hareupan lam jeung nying hareupan ro? Kumaha patokanana idgham wajib idhar dina pasal katilu bagian kaduana? Patokanana di mana-mana nu pae atau tanwin mayunan salah sahijina huruf idgham ma'al gunah anu opat maka macana nun atau tanwin kudu dasupkeun kana salah sahijina huruf idgham ma'al gunah anu opat sarta ngarasa kana gunah. Idgham wajib idhar qaidahan. Karena cekoida ila ida kana bikil matin pala tutin ka dunia sumasin wanintala angin lamunun paet tengah kalimah cara dunia sin wanita idgham mula. Kumaha qaidahna idgham bi ghair gunah Paris? karena cekoidah wasani idgham bi ghairi gunah kelani wa rasulaka kaduana idgham hata make gunah dina lam bolak-balik semarana. Kamari aya PR milarian Ya. tos hafal buka. Contohan ihfa awsat mayunan huruf-hurufna Rizky Rambu? Angzalnahu Ifa'usat Ihfa awsat naon mayunan naon di dinya? Mainan Zaid Naon? Mainan Zaid Nya naon? Ifa'usat Nya naon? Nun pae atau tanwin? Nun pae Nun pae? Nun pae Nun pae tanwin? Nun pae Nun pae mayunan naon? Zaid Ari zai huruf naon? huruf Ifa'usat Huruf ihfa awsat aya saberiji? 10 Sebutan Paris. Tutup bukuna. Kumaha patokanana ihfa akrob Rizky Rambu? atau kanana di mana-mana nu pae atau tanwin mainan salah sahijina huruf Ifa'akro kana tilu maka macana kun bisa matun marojin pae atau tanwin sarta nyawatanana kudu dituturkeun kana salah sahijina Ifa'akro kana tilu.
Paris nyanak buku kamari tugas hafal tapi hafal. Kumaha contona ihfa abad Paris? Mingkat apa? Naon? Mayunan naon di dinya? Nun pae mayunan kap. Ari kap huruf naon di dinya? Huruf ihfa ada sabriji sebutan. Kumaha patokanna ihfa abad? Sareng qaidahna ihfa. Karena Jokowi dah warabi ipau indal padili minamulu diwajibu padili empat hukumun pai dengan minta opat nah impanya harapan huruf sakantuna yang saat ini bagi asli ramdua pikir mihar lagi kau teman tua saya huruf sadayana di nakau kalimat ini sudah sana kan biasa sempat sama minta ibadi ketuan dari mata soda sekapisi kopsindal ke JPT berdosin pada apa. Alhamdulillah pasal 23 beres Paris sareng Rizky Rambu.